Aku pun terhentak dengan keputusanmu saat kau berkata, sayang, kita putus aja ya. Ku akui ku terhanyut dengan kesenanganku, hingga ku sia-siakan hadirmu. Memang semua ini salah. Kunaon? Urang diputuskeun deui ku awewe urang. Cinta deui. Maneh mah ada bakat ka awewe teh kitu ngantep tuh da. Ari diputuskeun geura jebleh. Heuh da. Urang ge osok perhatian mah. Osok ngabaran. Tapi da urang teh boga karesep, resep museu, main game. Nu penting mah teu salingkuh, aya teh kapanggih eta ge. Udah kitu bakat maneh mah sok menyepelekan hal-hal anu besar. Eta teh nu kitu teh yeuh ku urang diajarkeun. Ari awewe setiap isuk-isuk teh kieu tah, ketik SMS, lain main game wae. Ketik di dinya teh, sayang, gitu udah makan, cinta, gitu. Gitu karesepna. Kumaha tuh amang, hayang balikan deui urang amang. Ayeuna mah tarimakeun we, aing geus putus mah. Kumaha deui atuh ngan engke deui. Kudu saeutik romantis mah ka awewe teh. Bisa balikan deui geura sok. Telepon ayeuna. Bisa balikan deui isuk page toge ngan ayeuna mah kudu romantis maneh teh. Isuk-isuk teh sayang gitu, cinta gitu. Saat kau berkata, Sayang, kita putus aja ya. Siap. Kalau orang Sarawak jeung musik kan ngangkatna pas Ieu burung ya. dengan kesenanganku, Kunaon? hingga ku sia-siakan hadirmu. Kunaon? Memang semua ini salahku, Gitu segala. hingga kau mencoba untuk pergi. Sayang, Kadang mah tong diantar. masihkah Sayang. Hai, ketik SMS. Sayang, gitu sudah makan, cinta. Aji hingga ku tak tahu ku harus Sayang, gitu cinta.